ngadolkeun mana nih tadi diajak ke kawali eueuh wae. Itu dajal mana ai si Kipli kalah ka keur sare di dinya. Ih, astagfirullahaladzim. Yeuh. Tita tadi antar ka kawali tita tadi kalah ka sare di dieu. Yeuh, tita tadi teh tita antar ka kawali kalah ka sare di dieu. Naon atuh doh minum panas poe kieu ya. Geuwat. Ayeuna Nya tuh nya. Nya. ih, Naon deui wae atuh. ampun. Pura-pura muka pantau wae. Ampun sok. Tutupkeun. Ka mana tuh itu? Tong sok loba tanya geuwat anteur ka kawali sok nunggukeun mobilna geuwat. Nya. Geuwat. Nya. Itu ngindar ke mana nya aing. Ini para rusing kieu. Nah, kumacen kewe lah. Aduh, kita capek tapi Nah, nama motornya gitu. Nama motornya lah. Daripada ngindar lompang ka sampai dalam motor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu Sing bener atuh mau mobil teh tutem kok ka hareup. itu aya nu nabrak di tukang. Mana? Itu aya nu nabrak di tukang. Tempo. Sing bener ai mau mobil teh. Tuh ka ditu nemponna. We luak liuk kuda. Yap mudun keluar. Tinggal heula keluar. Ing aya wae. Cok. Anjing. Cok. Aya naon atunya? Ih, ini riweuh. Ya tinggal heula ieu. Naon sih? Tinggal heula ieu. Aya naon atuh? Aduh, ieu aya naon? Wah, rusak ieu mah. Kalau nyebutkeun aya naon eta jalma ngusruk eta bantuan. Ya ieu ge kumaha ieu? Urus genting mobil eta jalma kumaha? Tulungan ye. Eke dorong sokal ka nyungsruk aduh. Pang tulungan ye. Ya tulungan ye aing. Aduh anak puna ye aduh. Ya aing motorna ye lah. Aduh ya aing. Aduh anjing ye aduh. Lagi tarik bunyitannya. Mana rumah sakit ya anterin ka di rumah sakit aduh bawakan ye. Duh, nak kumaha teuing ieu? Ieu mah kudu ka bengkel. Kumaha tuh ieu ih? Ngurus ting mobil ieu jalma kumaha heula ieu tulungan. Ieu heula ka nyeri bengkel aing ye. ieu. Teh heula eta mah ieu heula. Aing ge dorong sokal ka aduh. Aduh ya, mana rumah sakit bawa. Urus genting jalma ieu kalau urus genting mobil atuh. Bawa dulu nu eta supuna ge nu ieu nyerina ge aduh ya aing mana rumah sakit bawa kan Ieu we heula mobil kumaha teh heula eta. ya tulungannya aduh nyeri ya Mobil kumaha ieu kudu ka bengkel heula. aduh aing ge nyender kalau kan nyeri suku Sok we nguruskeun ah. Pokokna mah teh yang apal ieu bawa ka bengkel ganti rugina 500.000. Awas ya mun teu diuruskeun. aduh ya aduh Ya ayeuna mah kieu wae. Sorangan buka duit teu. aduh aing boro-boro boga duit ge dorong sokitan meunang aduh ya nyeri aing ya Aing pamajikan aing ada teh aing teh. aduh ya suku aing ya mana rumah sakit bawa kan ieu Aing kumaha atuh ya pamajikan aing pasti ngada teh mobil aing rusak eta tukangna. Teu boga duit ya. ante aing ge dorong soket mantan meunang aduh Aing kumaha tuh. Geus aing mah kieu wae atuh daripada pamajikan urang ngecaprak. Bikin wae duit. Tah 500.000 untuk bikin ke pamajikan urang. nuhun atuh ya Bisa dicarekan ke pamajikan kan. Ya. nuhun aduh Cok. Tuh ya. Tuh bade digentosan cenah. nya teh ya aduh aing mah 500 nya teh ya
Nah, gitu atuh udah kudu tanggung jawab. Kan eta tadi nabrak ada iya. Coba ya teh isuk can mam sapa poe ngederongsok teh. Aduh aing Nah, gitu udah mau naon gitu rongsok. ngederongsok ya teh aduh kadang menang kadang teu. Ayeuna can meunang. Teu acan teh pokoknya ka apes. Atuh karunya nya. Ieu we atuh ieu jeung berobat we sok ke rumah sakit wae. Atuh nuhunnya teh. Aduh. Ya, kadanya kemah. Nuhun. Aduh, ya kasih akan atuh nya. Nuhun atuh. Ih, karunya ieu jeung berobat we ke rumah Oh, sakit. atuh nuhun teh. Aduh, ya. Kadean kemah wah kitu deui. Nuhun teh. Siap. Iya, Pak, mah. Buru-buru. Itu Naon sih? Hiap geus karunya. Yuk. Oh, iya geus barengan. Nuhun teh. Ya. anjing kalau ka aing nu apes ieu mah anjing. Kalau ka unjuk kalau ka nu untung. Anjing. Gelik di mana we cek aing ge nya. Padahal mah aing teh nyibi suku ge. Nuhun, Mang.